A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu jeung ari bagian-bagian kalam sana satun eta ayat 3. Ismun tegesna kahiji isim, wa fi'lun jeung kadua fi'il, wa harfun jeung katilu huruf, jaa anu datang itu huruf limaknan karena ngabogaan makna. Janten nunamina kalam eta bagianana ayat 3. Bagian kalam teh ismun kahiji isim, nu dimaksad isimnya eta kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin. Nyaeta kalimat anu nuduhkeun kana makna dina datna eta kalimat sareng teu dibarengan ku zaman. Dina hartos nunamina isim teh nyaeta kalimat anu ngagaduhan makna bari teu kapangaruhan ku waktu, eta isim. Nyakan isim teh secara harfiah mah hartosna teh nami gitu. Nami jalmi, nami benda, eta kan teu kapangaruhan ku waktu, teu kapangaruhan ku waktu. Contohna seperti misalkeun aya hiji jalmi namina teh Ismail. Eta nami Ismail, kalimat Ismail bade iraha wae kan tetep gitunya Ismail. Tetep nalika lahir kalimatna Ismail, ayeuna misalkeun tos badag kalimatna angger Ismail, bade engke geus kolot oge anger kalimatna teh Ismail, bahkan geus maot oge anger kalimatna Ismail gitu. Jadi teu kapangaruhan ku waktu, bade iraha wae anger kalimatna Ismail. Atanapi misalkeun aya hiji bangunan namina teh masjidun, namina teh masjid, hiji bangunan namina teh masjid. Nalika awal dibangun kalimatna anger masjid, nalika tos 10 tahun misalkeun dibangunna anger masjid, engke geus 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan sampaikeun ka iraha wae anger kalimatna masjid. Henteu sugan misalkeun karek dibangun yeuh namina masjid, angke mah geus 10 tahun robah namina teh jadi masjud, henteu. Geus 50 tahun mah robah ngaranna teh jadi misjid, henteu. Anger kalimatna teh masjid. Eta isim. Jadi isim mah teu kapangaruhan ku waktu, bade iraha wae tetep kalimatna sapertos kitu. Teras bagian kalam anu kadua nyaeta wa fi'lun sareng fi'il. Tari fi'il mah nyaeta kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Ari fi'il mah justru kalimat anu nuduhkeun kana makna dina datna eta kalimat sareng dibarengan ku zaman. Dina hartos kalimat fi'il mah kapangaruhan ku waktu gitu. Ari tadi mah isim teu kapangaruhan ku waktu, ari fi'il mah kapangaruhan ku waktu. Nya kan secara harfiah ge fi'il teh hartosna teh
pekerjaan padamelan fiil teh pan ari padamelan kan kaiket ku waktu. Henteu sugan ayeuna urang ti mimiti dilahirkeun nepikeun ka maot terus saya ngalakukeun teh eta hungkul hiji henteu pan aya waktuna. Aya waktuna. Enjing-enjing pan urang teh usaha terus siang misalkan usaha kene gitunya sonten urang beres usaha bahkan kan diselang urang ku tuang teu usaha terus pan aya tuang nah tuang ge sami padamelan gitunya nalika dongkap waktos wengi urang teh pan kulem bobo sami pan padamelan bobo ge nya nah eta kapangaruhan ku waktu tanya kitu deui fiil anu termasuk bagian kalam eta kalimat anu kapangaruhan ku waktu. Ayeuna contona misalkeun nulunganna teh atos kamari misalkeun berarti kalimatna teh nasoro tah nasoro teh hartosna geus nulungan jadi padamelanana teh atos dilakukeun kamari misalkan atawa tadi atos tos kaliwat padamelanana tah lamun misalkan eta padamelanana eukeur dilakukeun atawa bakal dilakukeun misalkan eukeur nulungan atawa bakal nulungan maka kalimatna teh lain nasoro deui tapi yansuru tutos beda kalimatna ari geus nulungan mah anu geus dipigawe mah nulungan anak atos kalimatna teh nasoro ari eukeur nulungan atawa bakal nulungan mah kalimatna teh yansuru beda kalimatna nasoro jeung yansuru tadi mapan isim rek iraha rek kamari rek ayeuna rek isukan anggar kalimatna masjid ta ari fiil mah henteu kamari nulunganana atos tawa tadi nulunganna geus kaliwat berarti kalimatna nasoro eukeur nulunganana atawa bakal nulunganana maka kalimatna yansuru jadi kapangaruhan ku waktu ari fiil mah ta anu katiluna bagian tina isim teh nyaeta waharpun sareng harap ta ari harap mah jaa anu datang eta harap limaknan karena ngabogaan makna dina hartos eta harap termasuk bagian tina kalam upami eta harap ngagaduhan makna jadi lamun harapna teu ngabogaan makna mah teu asup kana bagian kalam amun hurufna teu ngabogaan makna huruf bisa ngabogaan makna nalika disandingkeun atawa dibarengkeun jeung kalimat anu lain boh jeung kalimat isim atawa kalimat fiil misalkeun contona ayeuna wa ieu kan huruf tanalika wa sosoranganan mah ieu lain termasuk huruf bagian tina kalam naon sabab teu ngabogaan makna tapi nalika misalkan disandingkeun we jeung kalimat anu lain misalkan jeung isim jeung nu ieu jadi wa masjidun tah maka ieu huruf jadi ngabogaan makna nya kan hartina teh maknana teh jeung wa masjidun jeung masjid jadi ieu huruf bisa termasuk bagian kalam lamun disandingkeun jeung kalimat anu lain numawi kan nu disebut huruf teh kalimatun dalat ala makna fi ghairiha kalimat anu nuduhkeun kana makna dina lian eta kalimat dina hartos ieu huruf bisa ngabogaan makna nalika disandingkeun jeung anu lain maka eta huruf termasuk bagian tina kalam atanapi misalkeun ila kalimat ila ya kan kalimat huruf
lamun ila sosoranganan pan teu boga makna duka naon maknana. Disandingkeun we jeung masjid ilal masjid. Nah, ka masjid. Nah, jadi ngabogaan makna pan ka maknana teh ilal masjid. Ta eta huruf.